Tuh kalau sisir bae, ibu banget dong seng bae ge. Kira-kira tuh ngomong. Tuh aing putih. Nele banget, nele iya kulit. Kenapa kulit aing? Warna kulit tuh. Nele putih aing, putih lagi. Badak tuh sarua yang badak cicing, belting cicing di Australia yeuh he. Putih-putih. Geus lamun tuh bae geran ka dieu ieu. Dira pasangkeun Aing sarua mah awak geus hideung, baju hideung, kabeh hideung, serba hideung, untuk ge hideung ke mah. Geus Naonna? Sia dilahirkeun ku rahim jelema teh lain gitu masa yang menunggu penting ya sia. Si Den ku si RW kemarin tah. Naon si RW nanya-nanya ke aing? Padahal mana kotor sih nangis kasus teh ya. Ini sia pasangkeun teh bari pasangkeun. Aing kotok. Oh, Aing kotok ke diraha. baheula teh ya can anggeus cenah kasih dendam kene eta. Nah, ternyata mah geus ikhlaskeun gitu ae. Ih, belawan maling mama ini kelas lah. Syeta. Coba aduh sih loba kasusnya sia mah. Duh, ngegeter yuk. Calon DPR. Iya, ketua DPR yang nelpon nih dong. So sibuk. Tuh. Iya. Salah sambung. Bolon. Dong ya nelpon. Teh pasangkeun tah. Marah bae dia. Nah, naonan sih lempang. Suitan. Suitan lah Gimana aya namanya catur rumah sweet. Nah, atuh aing meunang. Jadi kemarin nu putih, nu jalan-jalan tah aing jalan. Sia naon ngajak ke sweetan kan aing nu jalan putih heulang. Ih, Teh temair ieu. kayak mikir heula mikir. Yuk lamun Kabet jalan dia. Ih, atuh mikir heula meureun. sok mikir. Gira jalan, ih. Teuing, bisa mun gitu bisa meureun. Aing presiden catur geus geura loba. Tapi ya sebom teh maju doang, nah pengol-pengol ka ditu uak liuk ka ih aing. Ih, loba omong ku yang diubah peraturan keur penting. Geura jalan. Diakan kon. Siapa? Muka mah. Tuh posisi aing ya lamun dihakan deui paeh gitu. Kira-kira beunangna pake naon ieu nya? Kayak mikirnya lah Langsung kayak lah. mikir, Berarti mah hiji-hiji cara kok ki. ih. Dihakan ku aing, ku anak mah teu bisa. Ih, Atuh udah kok eta udah etana. Ih. Sebelum apa aku masih? bau. Kemarin bae bugang ya sungut siapa? Ih. Mus geura jalan sih ya. Ah, jalan deui turutin bae koe kemana hayang eta? Sampai mana dia? Gerjalan sia gerjalan. Dulu. Ih. Ih, loba omong peraturan ku yang geus dirubah keur penting. Ah, bisa ini dia. Gerjalan sia jalan deui. Tah, diseka koenjang dia. Paeh raja sia. Pak. Atuh lah gitu biasa bae neuleuna. Paeh raja sia tah. Paeh mati bang. Lah ge ulah mati ya, emang mikiran kene, jelema pinter mah delengkeun. Kumaha? Ieu mah topik kudu disengsolkeun. Sisi aing waste dieu. Mati bang. Gimana sih? Katanya presiden capek. Hah? Masnya gerokan dulu tuh. Geura jalan ih. Wah main lagi. Ngelepet deui ke jero. Kok baru jalan ge? Lucuran kemana ya lucuran? Atuh deuleu mah lucuran eueuh. Tadi dia sumpah ini mah. Pikun otak sia mah geus. Pikun desekak sia kuaing paeh tadi di dia. Masyaallah. Terima ini mah. Luncur aing eueuh ya otomatis Aduh ilikan, nek ilikan geura ilikan. Ilikan. Oh, wah ilikan dulu tuh, ilikan tuh. Atau acak-acakan sih ama. Siapa ada pengen geus aing intina mah aing meunang, Bung. Bung eta, Bung. Beres nih, mandi. Ngembang. Senang aing mah dipindah senang. Aing meunang sih ya 1-0. Ngembang sih ama lieur Indonesia mah. Jangan lieur kena aing. Dong main di jalan Medan di Song Padang edan di sih ama. Woi, nek ka mana sih ya? Nek ka mana? Karena 1-0 elehan. Cemen. Cemen virus iya. Cemen ya. Cemen. Lumpat mabur batin rek. Daing. Ih, tak eng setan gitu sih di buri aing. Boleh kupat goyang-goyang, nek lupat kabur beunang ku aing. Awas. Rek kemana? Rek kemana sih ya mending mencatur jeung aing hayu. Aing mun pinter mah. Aku geus segera ka dinya turun. Aku geus sieun engan dia.
Ih, main catur dihandap deh. Sia turun, cina jadi naik. Maksudnya unggah. Jadi kemarin kayak emosi bayang nih, kan emosi ya sia. Itu sopan amat kena kolot. Nanjak amat tinggal kajarawan. Terawat tuh. Ayo gerak, beres gerak. Lamun nak main jeung aing beungeut teh ulah digorengkeun. Terus lesang. Tahun tuh ulah dikarepkeun. Aing. Lesang. Beres-beresan. Atuh beresan sorangan. Beresan. Sia mawan anjing mau dijelema keroplok kabeh, jawara ongkoh, mau dijelema koplok. Ya ieu bir saya bir tanan ieu. Ieu mah dirapihan dibereskeun. Sia geura dibereskeun. Bising keluar ya aladana. Ieu. Ih beungeut Cin. Beresan caturan. Sabawa pikiran. Silaan tapi. Beres kena putih di dia, anu hidung di ditu. Main catur ya. Sia tadi kana lo ngomong we kayak kana aing. Ngomong kumaha. Ngomong. Ngajak main catur jeung sia. Cina kajakan dulu tak kumaha. Amun kajakan main catur, yang hayu main catur jeung aing. Aing kudu ngomong kumaha, ngajak main caturna. Main lembut. Ih nyaku kolongo anak buah siapa dulu beresan bakal beresan ampihan. Ilaan tapi kuli bang. Aduh domba. Tererek gaclek. Enggak seorang masing-masing beres kan. Geura main catur. Tuh hayu. Minta duit digaji. Minta duit. Gajah tincang. Goreng namanya Sia. Kok paul abang mah di. Oh iya, ini kemarin dari Amerika dong dikasih uang sama Ujang 500 juta. Uang dari mana? Itu dari Ujang lah. Oh, pantesan kemarin dicariin saya. Iya, kemarin ke Amerika dulu sama teman-teman. Neng, mah ayo di mah. Waya, Ayo teh mah. ada kemana? Ayo bos, ayo. Ayo. Pak. Pak. Si Ujang. Kunaon? Preman itu. Dikumahakeun. Tanya dia PM berta. Kurang gitu. Main catur preman. Aneh. Aneh. Ada apa ini? Aneh. Preman. Mageura mah si Ujang tuh. Baju kumaha? Ujawara. Tulungan geran. Apa? Ujang. Iya, emak iya urang teh kan murungan teh mana? Hai geran. Ih. Jawan ngamuk tadi bokolok tuh. Ini kan ayo ka maya kumaha aing burung-burung ke anak aing. Hai geran. Iya di bantai ini kan. Ini gerak aneh, aku yang sini makan. Mana anak? Geran cepat. Wah, dari mana? Kau kemana? Ujang, Pak. Ayo. Hai, si Ujang tuh pipa ya. Hei, aing anu gerak. Sia. Ih. Mabok bae bareng. Botol sih eta. Sasendok doang. Udah, aku aing sasendok bisa mabok dong hiyo. Langsung bisa beuteng nah jeung sendok na katelang. Edan, sia he mabokna bener-bener ih. Parah. Terus ancap lah. Paek dia ku aing. Mana siapa ya? Paek. Eh, Terus pokoknya nama paek ku aing. Eta meureun.
Oh, si Ujang. Anak aing berat tadinya. Astagfirullah. Enak ieu ramen kieu. Ujang, Sararawan ieu mah. Ujang teu naon? Naon? Can Ujang aya nu ngabaran ka mah can Ujang dipahan ku Jawara. Tak sama. Sanu wanin ku Ujang yang golok nu rempah kana Ujang. Rekas diri do mama, dicacak walang-walang kumaha sajar teh Jawara. Bener anak aing tadi ku makan ku sia. Si rupene. Balon amat Ada Jawara sih mah. Sana siapa hai Ujang? Tadi ku makan anak aing. Ieu mah kermen catar mah. Catur. Oh, eta maksudna. Ieu Jawara teh, ha? Lain, ieu eta. Sieun aing ka Jawara sabar Ieu sama kene. pelayanan. Ayo Iru. sia lamun sadek ngahian anak aing. Di ku makan anak aing sia. Hah? Di ku mahakeun. Men catar. Catur. Kudu ieu panta. Sia dinaonkeun. Hah? Sia dinaonkeun si Jawara. Dinaon Jun? Di ku makan teu sia. Ento. Sieun ke Jawara. Teu sieun aing mah teu ka Jawara teu ka sasae mah Si sieun. Tepae. Sieun aing mah ka pangeran. Ya kami mesin ke Jawara. Pada ku sieun ka Jawara. Sieun mah ka Allah. Urusan ka Jawara. Sia di ku makan ngalawan sia. Ulah wani ka aing bae. Atuani mah. Atuh saya di mana dipaehan. Ira aja nih pahan. Geger salam dunya sebesar pasir bungur. Geger mun saya dipaehan ku Jawara. Oh, sia pan Jawara sih mah. Cacat walang-walang ngebut anak aing dipaehan ku sia. Maksudna nanti ya. Maksudna. Maksud. Iya. Sada di dieu anu ngaran Jawer, Jawara Rahmat. Nuku kumaha sieun ka nu ngaran Jawer, anak aing dipaehan. Nek kamu kumaha jeung aing. Naon eta kumpul-kumpul ya? Tinggal ngomong gitu. Bisa bergerak. Baca orang kada berarti nya kebah ditu jeung anak ih. Aya naon ieu darah kau hadar ieu? Datang deui bae jelema poek ceuli ieu. Kadek. Jelema korek. Kadek tirawa. Kadek tirawa. Kadek. Jelema torek. Torek mah pake nyenet rokok. Eta korek. Ih, sok pincabokeun bae teh banget ulah digorengeun kan aing. Paur abang mah. Ih, masih torek. Itu tenale iya. Hajar mah. Udah cabut golok sia. Mama emang kitu tah hadekeun. Ulah wani ka budak leutik doang ka anak aing. Sia ulah ka indung doang. Ulah sieun ka Jawara. Sieun ka Allah siap ada salat, siap ngaji si bener. Tuh, dek. Sia sieun teu kaing. Hah? Sieun teu. Disieu-sieu acan. Aya mah dia bede wani. Oh. Main mana kok? Aing tuh wani kunaon ieu dia ke? Oh, wa ini makan gitu sia. Jajak-jajak doang gitu urang. Ayo sia anak kamu baca jeung aing. Siap. Aing lain makilut ya. Jajang aing sia aing. Mundur helan. Aing mah. Mundur seutik. Aing sebelum putih. Ayo. Iya. Panda wah lalu lompatan.